tilunya Pak. Ya Pak. supaya dia dan takut niat eta si setan si usulul rajuli dina nyata selak-selak laki nya istilah teh selak laki si eta anak gitu nya itu eta setan gitu ada yang penan gitu nih iya kalau ada api ya jeung dina sela-sela di pisangnya gitu ya kalau dulu ari rajul mana dina pimping lalaki jeung dina sela-sela awet setan supaya berbuat zina masa tingkah hati gitu hari udah itu kan setan eta setan dipakai loh ya tuh setan udah gitu setan tugasnya setan akwalnya gitu belakangan nih belum nasihatin nyawatin memalatin sakinatun walwas nah nu ini sareng dua nol bainahuma alifun antara dua nun eta alif wa syaitanun naumi yasulur roksi wal adbani anusiyami jelas sholati ini saja banatina tugasnya eta lah ya tukang liupan nah tengah pingping lalaki dan tengah pingping awewe eta setan eta tugasna nya eta ngaberatkeun sirah jeung nutupkeun salapat panon nya kitu kana jalma anu rek ngalaksanakeun sholat jadi lamun urang arek sholat panon rek nundutan geus nya panon teureum terus sirah berat eta ducucingan asa-asa dieunteukan setan akwal nya terus urang lamun rek waktu sholat etanya asa-asa rek ngaji ieu sirah berat jadi sirah amat teh ketare leuweung ge urangnya kitu teh sampena sampai lolos waktu sholat sampai lolos waktu ngaji nya gitu eta dieunteukan setan akwal lain sholat anggur ngarengkolnya itu dulu berkacai cari dulu namanya kalau itu jaki cari dulu ngarengkol narik basal dulu akhirnya tujuh sabarang berapa maksudku anak ari si maksud ya maksud kita bikin maksud gitu bikin muharatin kalawankin anu disiksa matin anu didomahkeun akhirna sobut atau muharatin anu disiksa baru